kunjungan ulah ka gunung muja ulah ka sagara tunggul awung sisi jalan kadukan kudu katai ayo urang rampung cukup parelaan lomakai menyatu ku hatina orang timana kudu kemana murasaan tantu sambungan sambung dunia di sarang bariku kelamaan bantuan sepuluh manfaat di zaman bogaan diri dirina sarapan ini orang bade lali aek saderek ati paretang anu tigusti Gusti mere tuduh jalan tina alam pamangan ulah osong ngajenjenan ku urang gancang leangan muji syukur kayang wiji sintiasa mawa